Benernya Kang, jodoh mah sarua jeung pati teu tiasa dipastikeun iraha parengna. Nya cona. Abi ninggal nu kawin teh sok kaya ngawayu. Cona keur sadi candung ka abi. Ah, lieur mah kecap mah. Cona teh kumaha? Candung lah ku abi. Ali mah, Ih ganteng kieu atuh. ali mah. Aya wae. Hei. Mang Karman. Oh. Sokor sia gerak mandi sa teh sajon. Ini jebrot gerak. Ieu wayang ieu menanti si bapak di kota. Aing mah nya keur hujan deui. Hei atuh susulan. Hei nu cokot pas Mang Karman. Aing mah tewaas tinggalin lagi. Si Neng kudu kawin jeung si tukang macul. Aing tewaas. Geus we Jon, wayang teh ikhlaskeun. Da Mang Karman mah jawara moal bisa dilawan. Aslina lur. Eta kakolotnya. Edas. Astagfirullahaladzim, sabora Jon. Bari kemana ceu? Ieu bade nyerak wayang. Nyana ka mana? Ka Mang Karman. Entong ceu entong. Naha? Keur adat-adatan. Kumaha atuh? Kewe dipangyarakeun ku abi ceu. Oh, mun atuh nyungkeun pisahnya soalnya si Ojon tara ibak. Geura mandi Jon. Geura mandi kewe wayang mah ke kumang dipangmawakeun nya. Geus repeh. Tong ceurik wae. Eko. Waalaikumsalam. Beneran mana datang mana we? Ayeuna keneh geuwat geroan si Kecap jeung si Odang. Titah maranehanana kaluarkeun eta barang-barang anu aya di kamar si Neng. Nya teu rido aing dipake ke si beureum tah. Bener yakin dudungan lah. Terima aing ge. Goblok teh si beureum. Sok buru-buru. Hei.